Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Abdi Muhammad Bagas Aditya Pratama di kelas 18 bade ngabacakeun Biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam searah rahayu ka urang sadayana. Anaking rarencangan sakelas para guru anu kusim kuring dipika hormat. Dina kesempatan ieu simkuring bade maoskeun hiji biantara anu judulna pentingna miara lingkungan. Mugikeun biantara ieu tiasa masihan manfaat pikeun urang sadayana. Rerencangan anu kusim kuring dipika cinta, lingkungan teh marupakeun titipan Gusti anu kudu ku urang jaga. Ayeuna loba pisan masalah lingkungan anu karandepan, saperti runtah anu beuki ngaleuwihan, cai kotor, jeung hawa anu henteu bersih. Sadayana eta teh henteu leupas tina kabiasaan manusia anu kadang kurang peduli kana lingkungan. Umpamina wae seueur jalma anu miceun runtah ka saukur tempat, henteu milah runtah organik dan non organik. Oke, jarang milah seueur jelema anu miceun runtah ka saukur tempat, henteu milah sampah organik jeung non organik. Oge jarang melang tatangkalan. Padahal tatangkalan teh penting pikeun ngajaga kualitas hawa. Kusebab kitu, salaku siswa oge boga peran pikeun ngajaga lingkungan. Mihara lingkungan henteu kudu anu ageum, tapi biasa dimimitian ku hal anu sederhana. Contohna, miceun runtah kana tempatna, ngurangan pamakaian plastik sakali pake, milah runtah sameme dibuang, sareng ngabiasakeun ngabersihan kelas unggal poe. Selain eta, urang oge biasa ngilu kegiatan sakola saperti Jumat bersih, melak tangkal, sareng kampanye hemat listrik. Hal-hal leutik saparantos kitu lamun dilakukan terus-menerus bakal ngahasilkeun perubahan anu gede. Rerencangan sadayana miara lingkungan teh sarupa jeung miara masa depan urang. Umpami lingkungan rusak, hirup moal nyaman. Kusebab kitu, hayu urang sami-sami nyieun kebiasaan alus tina ayeuna. Jadi generasi anu henteu ngan saukur pinter dina akademik, tapi oge boga rasa tanggung jawab pikeun alam anu jadi tempat urang hirup. Sakitu wae biantara anu tiasa simkuring sampaikeun. Hapunten upami aya kasalahan dina kecap atanapi cara bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.